teman-teman dah siapnya ayeuna ya. Ya Bapak ya tukang tua banyak. Siap manggul tua ya. Iya. Ya. Ayeuna yuk. Ya ini siap-siap ya. Oh, barangkali ya naik kuda singa. Ya, kayak orang ya, orang ngobrol yang si Abah ya. Bah. Assalamualaikum bah. Assalamualaikum bah. Kumaha damang bah? Alhamdulillah. Ya acara naon eta Abah itu Bah? Aya kuda singa ya itu ya. Maka pangantennya mohon. Atos di akadan ya Bahnya. Pami teh kalebet ka kampung mana Abah itu Abah? Pasirnya. Abah pimpinan ya grupnya? Sanesnya. Mana pimpinanna? Ya orang ngobrol sama pimpinan ya. Sebados ya tah. Bah aya tah Bah. Assalamualaikum Bah. Ya, salam mohon bade ieu nya nyambut pangantennya Bahnya. Ya Abah di grup mana Abah itu Bah? Putra Mandiri. Linggihnya di mana Abah? Dusun Pasir. Mohon ya. Mapak panganten ieu mah Abahnya. Biasana hajatan mah barangkali nya numpak Abah itu kuda singa teh nya. Ya. Mohon. Bukan hanya untuk anak kriaan. Oh, mohon ya. Kang hiburan. Ya, kang hiburan ya Bahnya. Pengantinnya ya Bah. Oke, suksesnya banyak kangge grupna. Grupna itu apa gini? Putra Mandiri ya, suksesnya kangge grup Putra Mandiri. Atur nuhun Abah. Iya. Menuju persiapan ini ya. Sok, tatalu, siap. Sok. Ada tuh. Mau Kak? Para suku para sadana alhamdulillah dan dina anjing orang biasa ngaruh pulang dina raganya siani masalah petikan antawi alhamdulillah dan secara administrasi mana petikan atas itu kalau pada covid ayat dan terima ayat kawali kalau sampai sempurna vaksin antara administrasi cepat buat terakhir ijab kabul ijab kata-kata dikawali kabul pada jadi Jaminan Bapak nikah ke anjeun ka anak ke Bapak nami dari Siti Komariah kalayan nganggo mas kawin mas sumanggaran ditambah sebagian alat salat dibayar enggan dari abdi nikahan
utawi ma abdi nikah itu bapaknya ma abdi nikah kak siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Gunanugraha Yang Gunanugraha Bapak nikahkan anjeun nikahkan anjeun ka anak tegas bapak ka anak tegas Bapak kami Nelly Siti Komaria Nelly Siti Komaria kalayan kalayan mas kawin kanggo mas kawin emas 5 gram emas 5 gram lanjut kang sebagian alat sholat sebagian alat sholat dibayar dibayar kontan Tarima abdi nikah ka Kak Neng Nulis Siti Komaria kalayan nganggo mas kawin kalayan emas kawin emas emas 5 gram sareng seperangkat alat sholat dibayar kontan. saksi. Alhamdulillah tapi kaneng nalis kapoping nampi di tika ku agina teh tetapinya alhamdulillah para kesadana saya ketika nana terus jelas amin dalam alamin barakallah barakalaika jama'a bainakum wa barakalaika jama'a bainakum Allahumma alif bainahuma Ya, mohon Pak. Jadi dia aja.
Tambah bisa diinstalkan di KUA dengan namanya singaan, begitunya ini resep juga kan di singaan resep ya aku ingat bahwa ini banyak kereta kayu lagi mau disunatan ini mau dieta dengan pakai singaan lagi kereta ini mah singaan lagi nah ayo nama untuk ukuran sunatan dia di batang singaan deh. Ayo nama pengantin lagi dengan pakai singaan. Dengan aku. Lain ini kurang teh dan sebagai boleh lebih videonya.
ngomong orang itu, akhirnya orang silaturahmi orang tahu, sok ngen tadi, tahu orang terbangan kalau tak aja. Jadi sok. Ada yang masuk sama ya lain, ancang nade, ada. Nah, tadi sampai jadi sampai kasih tak ada mana, ada.
Lokasi sekali deui ngahaturkeun wilujeng sumping ka rombongan panganten mobil khusus rombongan panganten anu ti Cikubang Desa Sukayu Mengha kangge tempat panganten parantos disayogikeun di kursi pelaminan kangge sepuhna panganten istri di Palih Kidul mangga kangge sepuhna panganten pamaget di Palih Kaler mangga atur nuhun mangga nu salajengna ka rombongan panganten anu ti Sukahayu dihaturanan kangge nempatan tempat anu parantos disayogikeun kangge ibu-ibu tiasa di Palih Payun oge kangge bapak-bapak di Palih Pengger oge nu salajengna kangge rahabahan kangge raban anu ageng tiasa disimpen di Palih Wetan di bumina Bapak Dede. Sakali mangga ka ibu sadayana anu tos hadir di lokasi dihaturanan kangge nempatan tempat anu parantos disayogikeun rombongan anu parantos hadir. Langsung wae ka Bapak kalih Ibu rombongan anu ti Cikubang aya kursi anu kosong ka para wargi urang sadayana anu ti Desa Sukahayu Pak wargi-wargi sadayana anu ti Cikubang dihaturanan di Palih Pangker tempat masih teu kosong dihaturanan. Wargina ka para sahabatna ka para tabi-tabiin pamuga urang sadayana anu sami sejaturut hir urang sadayana singking sapaati anjeunna amin ya Allah ya rabbal alamin. Panganten istri panganten pamaget Neulis Siti Komaria sareng Agina Nugraha anu kusim kuring dipihormat Bapak Ade rawuh Ibu Dede Kokong anu kusim kuring dipihormat ditahan heula Bu ditahan Anak. ditahan mah ditahan lah tahan. Informasi ka bapak-bapak dihaturanan dipayungkeun kangge ngeureuyeuh jamuan tos disiapkeun. Abdi berjalan oge nu salajengna kangge rombongan ti parantos disayogikeun sambil berjalan kumargi acara ulah kaganggu panginten. Oge ka rombongan ti Yuk. Ya. Kerok. Desan pamagat sareng desan pamagat. Puji kali syukur mangga urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala
anu parantos maparinan pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Kalebet banget ayeuna pisan urang dipaparin nikmat anu utami, nikmat sehat sehingga urang tiasa riung ngumpulung di bumina Ibu Dede kalian Pak Ade gelis panginten sareng hidup kinan jaring bagja tepung merabi jatuh kami ngetret dina rumah tangga jimat teman welas kasih junjing kasih mandiri renci hati lahir batin tawis hidup pupusti kunci gedong kabagjaan aya di sepu utami mundut mah anggur doana sang kanting trim lagi rabi pamungkas kan ngariung nada jembar pangaksami pihatur mugia aya berkah kanggo panganten sakali amin ya robbal alamin mugi Gusti antayu kamamana anu bade ngawur atau siap ngawur awur beas nadi awur awur beas nadi tempat kangge pagelaran seni kuda lumping kumargi kedalisan keluarga hoyong anu rengseng iringan sawe dibuka sampai ada oke tincak ala launan pencet kena oh cuci deh Bapak Kalibu sadaya ka ahli waris oge keluarga ti kedua belah pihak mangga urang sami-sami
Angkat tak keluar ah. Goyang lah. Begitu angin, dia turanan sama satu angin, lirik Islam Alpi, Desa Sukahayu, Maresana, Bapak Kubu, dari Katawi sebenarnya. Maka dia turanan dari Kanusa Desa, Manawi, Sarang Manawi. Sampai dengan dosa atensi, ayah kita bangkat penghalang. Banget, dia turanan Manawi, anu ayah gaduh atensina, pabrik laguna di atas kapayun tadi. Jadi kakak Melia. Omnya, Oh Ayun Ambing. ayo, laguna di atas Ayun Alpi.